Jeung enjing barudak sampurasun. Hidup ieu urang diajar basa Sunda, sok buka buku paketna halaman 2 hiji. Di dinya aya isi cerpen anu judulna Marmot. Ciri-ciri marmot nyaeta rupana kos beurit, warna buluna aya nu warna bodas, hideung atanapi coklat. Di sadayana kawas beurit, kaasup sasatoan nu halal. Di dahar, babari rekah baranahan, lamun anakan jumlahna biasana 2 nepikeun ka 5. Kadaharana jukut atanapi lalab-lalaban. Paling gede beratna nepi ka 1 kilo. Mangpaatna tiasa diingu. Janten katuangan dagingna marmot ketah seueur gijina. Saking lucuna sok dijadikeun cocoan ku budak. Kokotoranna tiasa dipake gemuk. Padalarana marmot sabangsa sato anu rupina teu bisa sareng jeung beurit. Namun langkung ageung warnana oge rupa-rupa aya hideung, bodas, coklat oge aya nu nyampur 2 atanapi 3 warna. Marmot kalebet salto anu halal. Maliha dagingna seueur ngandung giji, kokotoranna oge tiasa dijadikeun gemuk. Ieu sasatoan miarana henteu sesah. Tiasa di tempat heurat, babari baranaan kadaharana jukut atanapi lalab-lalaban. Nah, saking lucuna ieu marmot sok dipiara di imah. Di sadana oge jujuitan, lamun ngajuru jumlahna sok langkung ti 2. Kebiasaan di lembur mah upami tos rada ageung marmot teh sok dipencit teras dagingna diolah. Dibumbuan sapertos masak daging hayam. Sok sasanoan mirip sareng beurit. Ieu sato teh henteu kageuleuh ningali buluna, mantakna pikaresep, ngalelucu sareng kabersihan. Tah, dina halaman 23 di dinya aya soal anu jawabanna dina isi cerpen marmot eta. Sok ku barudak kerjakeun eta soalna hiji nepi 10. Amun tos beres kirim ka WA bapanya. Hatur nuhun.